Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka saya moal barat begal ngajolok deui ka lembur gitu cek hatena sanaya bari masih kene diuk nanangkeun tuur tapi urat-urat di sakujur awak nama geus maranteng geus siap siaga manehna pikeun yang harupan naon wae nu bakal kajadian. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun. Sadayana. Mitra kaum dangu ningali anu nyebrut lumpat sanajan ukur riem-riem ku poe kena peuting oge ari nyitar sih mah apalin kana rigigna nu matak basa aya anu mebrut teh manehna mah langsung ngagero Kang Sumaji cenah ngadenge nyitar sih ngagero ngaran salakina sanaya mimiti daek kalieu manehna anger taki-taki sabab ieu jalma teh eces rek ngaroga hala manehna Sumaji gogorobokan bari ngabubat babitkeun bedogna basa bedog disabetkeun ka palebah tarangna sanaya ngelok nepikeun ka tungtung bedog teh ukur ngaliwat luhureun mun-munanana ngarasa gagal ngaheumbat ka luhur serangan bedog teh pinah ka handap bedog satakerna disabetkeun ka handap ningali bedog ngababit ka handap awak sanaya mumbul ka luhur padahal sukuna mah masih keneh ngaringkuk sila tutug dua rupa serangan gagal total padahal ukur dicingcetkeun sahinasna pisan. Tapi kunyaho kieu teh Sumaji mah kalaka beuki ngentab-ngentab amarahna. Ayeuna mah serangan bedog teh datangna ti luhur ka handap niatna rek narok sirah sanaya. Gerakan bedog teh meulah angin tarik pisan nepi ka karasa ngahiukna. Sanaya ngagerinya jadi nangkarak. Geus kitu ku gerakan nu kacida gancangna suku kencana ngabetrik meneran pisan kana pigelang Sumaji. Buledak. Aduh. Sumaji ngajrit sabab pigelangna karasa linu. Bedog mah geus ngacleng ka luhur nanceleb kana tihang imah hampir saparapatna. Malah ku tarik-tarikna ngacleng basa tungtung bedog nanceleb pageuh teh ari perahna mah oyag-oyagan. Aya naon itu Sumaji datang-datang batrek ngaroga hala kami aya naon cek sanaya bari nangtung terus kekepruk samping poleng kawas nu ngeprukeun ka kebuel kitu na teh bari nyakelan pigeulangna nu masih keneh nyeri. Sumaji tengah jawab naon-naon kajaba ukur tipopolotot almek ka sanaya. Kang Sumaji, ulah salah sangka ya si akang teh lain jalma jahat, malah masa balik geus ngajait hirup nyai. Cacak mun eueuh manehna, kumaha teuing nasib kami. Ceuk nyitar sih rek nalenden nyampeurkeun ka salakina.
Tapi basa disamperkeun ku Nyi Tarsi. Sumaji mangadon ngaheumatkeun leungeun katuhurna, rek ngagampleng pipi Nyi Tarsi. Kan sampe meh leungeunna nepi kana pipi Nyi Tarsi, kusanaya ditewak manten. Ai Sumaji, ulah kejem gitu ka pamajikan teh. Sing eling, ka Nyi Tarsi teh pamajikan sialin. Ceuk sanaya masih kena nyekel leungeun Sumaji mani page. Lesotkeun ieu leungeun aing. Lesotkeun. Sumaji guguri nyalan hayang ngalesotkeun leungeunna. Tapi hesena lain bohongan. Leungeun sanaya teh ngarangeum ti geulang Sumaji, mani pageuh teu bina ti gegep. Sok rek dilesotkeun. Tapi ieu leungeun ulah dipake teu puguh. Omong sanaya. Kumaha rek janji moal. Lamun mung janji nya moal dilesotkeun. Ceuk sanaya deui kawas ka budak we. Ari Sumaji mah anger we tatarejelan hayang ngalesotkeun pigeulang. Tapi beuki ditongtak teh beuki pageuh cekelan leungeun sanaya teh. Sok janji moal. Mun janji moal hambang leungeun tang teu bakal dilesotkeun. Ceuk sanaya anger siga nganggap Sumaji budak leutik. Lesotkeun. Aing teh hayang janji ka jalma jahat. Sia mah jahat. Begal dulu. Sia geus hutang nyawa ka aing kudu dibayar ku nyawa deui. Ceuk Sumaji bari aduga-adugan. Tapi leungeun sanaya anger teu daek ngaleupaskeun. Eueuh bet nuding kami begal. Moal masalah ucap sia teh Sumaji. Nyai, cing terangkeun atuh kejadian nu sabenerna. Ceuk sanaya ngaliuk ka Nyi Tarsi. Akang, ulah salah sangka. Si Akang ieu mah lain begal. Malah sabalikna geus ngusir begal. Aya begal tiluan ngiwat kami. Maranehna mawa ka jero leuweung. Geus kitu rek ganggu kana kahormatan kami. Tah lamun eueuh si Akang mah nasib kami tangtu dicacampah deungeun. Ceuk Nyi Tarsi. Siapa? Gawe bodoh kota teloyo. Gawe na babari kabang reko pangelola laki. Bisi teh nyaho. Eta mangkeluk teh. Baladna begal geni dulu. Ngan ku hayang nangagoda sia. Meureun pura-pura nulungan. Dasar awewe gejul. Awewe dayang. Jeung talebog siapa. Ceuk Sumaji nya cambah manis sugal pisan. Alah, Kang Maji. Kunaon ka kami teh meni ngewa-ngewa teuing. Salila ieu kami babakti ka Akang teh lain hartina rek dilalece sarupa kieu. Kadeem kami oge boga harga diri. Ceuk Nyi Tarsi jadi kasigeung sabab Sumaji teu bisa disabaran. Tah, kabuka ieu mah kedokna sia. Sia teh tetela teu hormat ka aing. Kakara dicarekan sakitu wae sia geus namalang. Aing teh geuleuh ka sia. Sia ku aing diusir. Halik sia ingkah ti dieu. Ingkah. Montang ngicikan imah aing. Ingkah sia. Cek Sumaji bari eje geler. Tapi leungeunna anger dikunci ku sanaya. Hari itu imah aing kumaha. Cik atuh irikan heula. Potonganana tangtunganana. Hayoh tetep sing eces. Imah saha ieu? Ieu mah imah anyar hoyah. Imah anu Kang Sumaji mah geus butut, geus reyod, geus hapeuk. Ari nu ieu mah sagala anyar. Tihakna oge hejo keneh, bilikna oge herang keneh hoyah. Ceuk Nyi Tarsi tutunjuk kana lalangit imah. Meureun Sumaji oge kakara apa? Yen imah teh geus ganti rupa. Sagalana jadi anyar, sagala jadi weuteuh, tapi sanajan kitu ngabeb-beb nama ukur saharita. Sabab Sumaji teh geus ngawak-wak deui. Montong sombong asa aing bisa nyeun imah. Sanajan heueuh ieu imah lain jasana aing, tapi da dicicingan mah angger dina tanah aing. Sia, hayo ingkah sia. Ceuk Sumaji sewot. Ingkah ti mana? Ingkah ti imah ieu, tuh. Anu sah boga wewenang mah si Akang. Nya kitu Akangnya. Ceuk Nyi Tarsi melong ka sanaya.
His, ieu teh imah anu nyai jeung salaki nyai duaan. Nya kami anu mangnyienkeun tapi heueuh angel we. Da nu nyai duaan. Areusian keduaan sing runtut raut. Lain ngadon para seage merebutkeun paisan kosong deuleu. Omong sanaya ngejetkeun leungeun Sumaji nepi ka ngajurah roh ka tukang. Basa Sumaji rek cengkat deui, geuwat di halangan ku tuur sanaya. Mangke ulah bakal cekat. Kajaba sia kudu janji. Ceuk sanaya. Sumaji hayang hudang. Tapi teu bisa geuning sabab tuur sanaya neuneut maneh karasa berat. Janji naon? Cek Sumaji nyengir sabab tuur sanaya beuki tarik neuneutna. Sia kudu janji mika heman ka pamajikan. Kudu ngajenan ka pamajikan ulah kaya kieu. Sia mah bangun ngalelece geuning. Cek sanaya mimiti Daria nyaritana. Ari soal ajen mah datangna lain ti batur tapi ti dirina sorangan. Si Tarsih teh bisa ngajenan dirina. Rek mah bisa diajenan ku batur. Aing salajennya salakina teu rek ngajenan da bongan manehna. Kemal Sumaji wangkelang. Bongan naon? Bongan babadi kagendam ku lalaki sejen. Nya kitu Tarsih. Cek sanaya ngareret ka Nyi Tarsih. Kagendam teh kagendam kumaha? Da salila ieu kami mah teu boga kikineuan. Anu sok ngaharewan ari peuting oge lain sasaha ari lain salaki sorangan mah. Boga budak oge da lain dijieun ku batur. Nya ku salaki sorangan. Teu kacampuran ku lalaki sejen. Ceuk Nyi Tarsih teu didingding kelir nyaritana. Nah, kitu geuning pangakuan pamajikan sia mah. Sumaji, omong sanaya. Ka sia teh loba teuing anu bogoh aing geuleuh bongan sia tiba heula di deuketan wae ku lalaki. Omong Sumaji keuheuh. Lamun geuleuh ningali pamajikan loba di deuketan lalaki sejen. Atuh sia mah kudu ganti pamajikan. Pilih atuh nini-nini atawa kawin ka Gedeng Permoni. Ngarah ti deuketan ku lalaki. Ceuk sanaya bari mesem. Saha Gedeng Permoni teh Kang? Ceuk Nyi Tarsih panasaran. Nyai Gedeng Permoni teh awewe dudu wiksa ti karatuan Setra Gana Mayit. Nyaeta bangsa Dedemit. Eta teh awewe siluman. Panona bolotot irungna ngadungkuk huntuna tonghor jeung rangeteng. Susu we rayud. Ku rayud-rayudna lamun lumpat teh kolu dikulawitkeun kana tonggong. Sararieun teuing. Cek Nyi Tarsih ngabidig-idig. Si Sumaji salaki sia. Kudu kawin kadinya lamun pamajikan memul di deuleu atawa di deuketan ku batur mah. Cek sanaya bari seuri kituna teh. Sumaji cengkat asa dihina tapi tuur sanaya anger ngadedet tarik ka handap. Dengekeun sia. Aing rek nyarita Daria Sumaji. Lamun neuleuh loba lalaki kabitaeun ku pamajikan sia. Sabenerna mah sia teh kudu agul sabab ieu ukur pertanda. Yen si Tarsih teh awewe geulis. Ngan anu penting mah sia kudu bisa ngajaga ajen pamajikan sangkan ulah digebrus kana jalan anu hina. Tapi salila ieu pan sia teh nangenan. Yen pamajikan sia teu kungsi lumampah serong. Lamun nya kitu sia teu boga alesan pikeun nya campah pamajikan. Buktina si Tarsih ngampihan sia. Jabab pegal deh sia teh. Nya ari ngampehan teh mah. Tapi da teu nyieun polah naon-naon anu sakirana ngarempak kahormatan. Onggoh aing mah cicing di dieu oge bareng jeung itu tuh. Ceuk sanaya henteu neruskeun carita anana. Da bingung kudu kumaha nya nyarita. Ngan sabot sanaya agak ege kitu. Panto kamar aya nu muka. Loh, sirah Nyi Rodia. Bener Kang Sumaji ulah ngerasa cangcaya karena kesatiaan Acek Tarsih. Manehna mah tetep jujur, tetep suci. Kami teh pamajikan Amang.
nyaho pisan dualana oge demi lampah serong. Cek Nyi Rodia geus ngaku pamajikan sanaya deui. Kami kadang beja, malah cana iya mangkeluk teh, ngahaja disaksian ke pamajikan anak, pikeun ngaheroan pamajikan kami. Cek Sumaji keukeuh panasaran. Beja cek saha eta teh? Nyi Rodia nalengteng. Kikedi, anu ngamejaan ka aing, manehna teh tetangga, mut piraku teuing manehna teu rek bela ka aing. Cek Sumaji. Ngadenge caritaan Sumaji kitu Nyi Rodia mah langsung nyeleukeuteuh seuri. Nyi Rodia akei-akeyan seuri mani saelin nepikeun ka matak heran jeung keueur. Nah ngaran jeung serikeun sia. Cek Sumaji teu geunah. Acek tuh tetela geuning nu jadi ulan-ulan jeung nu ngarurijit kana rumah tangga acek teh lain nu jauh. Si Kedi geuning kalau telo heor teh ya. Paingan, atuh paingan ari kitu mah. Walon Nyi Tarsi gagetun. Kang Sumaji, cikene si Kedi teh ka dieu bari mamawa urang lemur. Manehna geus mitnah ka Acek jeung ka Amang. Tapi ari geus dibuktikeun manehna anu kawiwilangan, nu batak ngabeg-beosna oge teu bebeja-bebeja acan. Kurang sogemaku kitu meureun geuwat papanas Kang Sumaji nya. Cek Nyi Rodia. Malah ulah salah. Si Kedi teh nyata-nyata baladna begal geni. Ku kami jeung ku Amang geus katohyan keur cacarita jeung baladna begal geni di sisi leuweung. Malah malian ti eta teh. Cek Nyi Rodia deui ngan ngomongna teh diteruskeun. Sabab kaburu dipolototan ku sanaya. Pantesna Nyi Rodia teh surti yen manehna ulah loba teuing cacarita da buktina bab bae balem. Eureun Nyi Rodia torolang Nyi Tarsia manehna ngadadarkeun kalakuan Ki Kedi anu nirca ka manehna. Mitra kaum dangu, Sumaji ngarasa reuwas. Saenggeus ngadenge beja yen Ki Kedi teh tetela saengko jeung begal. Nya Akang, Ki Kedi teh gawe nangan ganggu bae ka kami. Manehna ngojok-ngojok sangkan kami daek ka manehna. Ceuk Nyi Tarsi. Mun perkara eta, aing mah nu hayang eces teh. Nanya Ki Kedi teh, kabaud kana gawe begal geni? Cek Sumaji panasaran. Nya kitu pisan Ki Kedi teh katohyan keur ngobrol jeung begal tiluan. Eta begal teh kakuna ti komplotan begal geni. Cek Nyi Rodia nyelengkeung deui. Atuh siga anu hayang leuwih yakin. Sumaji ngareret ka sanaya. Anu direret oge sarua ungeuk minangka ngayakinkeun kana ucapan Nyi Rodia. Kurang ajar. Cek Sumaji ngagerneng. Ari geus kitu manehna ngajengkat ti dinya. Ningali salakina ngajengkat. Akang, rek ka mana? Tapi anu digero-gero mah teu ngaliuk-liuk acan. Tingali Sumaji ini tidinya sanaya terus rasa atuh kitu sababna manehna oge milu ngajengkat. Amang, rek ka mana Amang? Giliran Nyi Rodia anu ngagorowok sia dua anjing di dieu. Amang marek maturan Sumaji bisi aya banjang pakewuh. Cek sanaya bari terus lumpat nuturkeun Sumaji ti kajauhan. Sanaya ngajudi. Tangtu Sumaji teh rek neangan Ki Kedi. Manehna siga anu amek kacida ka Ki Kedi. Tapi amek teh pedah naon. Rupa-rupa sangkaan anu nyangkaruk dina hate sanaya teh. Kahiji Sumaji amek ka Ki Kedi anu biluk ka begal geni. Sabab eta komplotan begal teh geus niwaskeun imungna Sumaji. Sumaji oge bisa jadi amek ka Ki Kedi sabab Nyi Tarsi bebeja yen Ki Kedi sok ngaheureuyan Nyi Tarsi. Ngan sabab musabab anu katilu naon pangna Sumaji nyusul-nyusul Ki Kedi teh bisa jadi aya patalina jeung politik. Meureun Sumaji mah geus nyaho yen begal geni teh gerakanana dikadalian ku kumpeni. Sakumaha anu kadenge ku sanaya basa balad begal ngobrol jeung Ki Kedi teh nyebutkeun yen lamun Sumaji bisa kacangkalak maranehna bakal nerima upah di kumpeni. Kusabab nyangkana kitu atuh sanaya teh rek sateka hepola nang tayungan Sumaji.
Sanaya kudu bisa ngajaga kasalamatan Sumaji, tapi oge keur kapentingan manehna sorangan. Sumaji teh boga hubungan jeung balad-baladna Kanjeng Haji Prawatasari. Mun aing hayang gabung ka pasukan Kanjeng Haji, carana kudu babarengan heula jeung anu boga hubungan ka eta pasukan. Cek hate Sanaya bari terus mubrut nyusul Sumaji. Mitra kaum dangu, Sumaji teh lempang ngagedig asup ka jero leuweung. Ieu ukur netelakeun yen manehna teh rek neangan Ki Kedi ka jero leuweung. Tapi neangan jalma peuting-peuting ka jero leuweung kumaha rek bisana. Dina kapanggihna oge sabenerna mah bakal deukeut-deukeut kana pibahayaeun. Lamun inget ka palebadinya, Sanaya manghanyakalkeun kana pola Sumaji. Tetela ieu jalma teh teu boga rasa iatna, malah mah deukeut-deukeut kana Somborono. Padahal sakumaha amek ka jalma adi dina anu hareupan mah kudu hati-hati. Anggot ieu make kudu ngobrol ka jero leuweung, ceuk gerentes Sanaya. Sanajan hatena nyarita kitu, tapi ku sabab geus diniatan rek nang tayungan Sumaji, atuh manehna oge deui sarua we ngadon milu asup ka jero leuweung. Leuweung anu sakitu medemna teu pati karasa susah ari keur Sanaya mah, ari sababna kapan manehna mah ngabogaan ilmu sorot kalong, nyaeta ilmu mireungeuh dinu poek. Ieu teh ladang dilatih ku Kisanta anu jadi guruna. Susah pisan hayang boga ilmu sorot kalong teh, kawas anu kungsi didongengkeun sawatara waktu ka tukang kumangbarna. Latihanana teh ngumpi salila-lila di jero kamar. Mimitina di jero kamar anu eueuh hawa teh dipasang lantera. Saban poe eta lantera teh cahayana dikurangan, tapi diusahakeun sanajan cahayana dikurangan, ari tetenyewan mah kudu anger. Hartina kamampuh mata dina nenyok kaayaan sabudeunana kudu anger awas. Rai poe cahaya lantera teh terus diletikan nepikeun ka ukur ngeyetet. Malah pamustunganana mah medem pisan. Tah dina kaayaan medem panon teh di anger we dilatih supaya bisa mireungeuh ka sakuriling bungking. Ku ngabiasakeun maneh ningali di tempat poek pamustunganana panon Sanaya teh bisa mireungeuh naon bae. Sanajan anger reyem-reyem, tapi ari panon mah awas. Lumatak di jero leuweung teh sanajan medem caneom, tapi Sanaya mah tetep we bisa nutur-nuturkeun ka mana Sumaji ngaleosna. Harita oge kabireungeuh ku Sanaya, Sumaji teh keur talagdolog ka ditu ka dieu. Leumpangna siga anu lolong jeung leungeunna gupuy gapay nyagapan sakur tutuwuhan nu kaliwat. Sia mah ngariripuh maneh Sumaji, cek hate Sanaya bari anger we nuturkeun ti kaanggangan. Ningali Sumaji talagdolog deh, hate Sanaya ngece. Tapi muji oge aya deui mujina sanajan Sumaji leumpangna talagdolog jeung cupu capa, tapi da eces. Manehna teh sabenerna mah siga anu geus apal kana jalan sorangeun. Jeung upama kieu, ieu ukur ngandung harti yen Sumaji teh geus apal bener kana kaayaan leuweung. Bisa jadi teu aneh sabab Sumaji mah meureun urang dieu jeung remen kaluar asup ka jero leuweung. Tapi bisa jadi deui aneh lamun manehna sanggup lumampah ka jero leuweung papeuting. Ieu oge ukur nandakeun
Yen manehna teh geus biasa atawa sakurang-kurangna geus sababaraha kali asup ka leuweung papeuting. Aing jadi beuki penasaran. Buatnya manehna teh geus biasa kaluar asup ka jero leuweung papeuting. Lamun nyeremen ka leuweung mangsa peuting, kira-kira rek naon atunya? Ceuk hate sanaya. Teg manehna inget Sumaji teh lunta ti imah menang sababaraha minggu mah. Luntana oge bari jeung mawa budakna anu cenah kakara umur 5 tahun. Lunta saminggu teh init ka mana kira-kira na? Moal mah init ka jero leuweung. Ceuk hate sanaya beuki panasaran bae. Atuh ku sabab kitu, manehna beuki sumanget nuturkeun Sumaji teh. Sanaya ngaraneg heula sakedeung. Nu mata kitu teh ku sabab manehna ngarasa heran. Awak Sumaji anu bieu keur dituturkeun teh bet ngiles teu pupugu. Ngiles ka mana kira-kira na? Lamun ukur lembang mapai-mapai leuweung. Sanajan ukur remeng-remeng oge tapi ku aing teh tangtu bakal terus katuturkeun. Tapi heran. Ayeuna bet ngiles teu pupugu. Ceuk hate sanaya. Ku sabab ngarasa panasaran teh mitra, sanaya lumpatna rada tarik. Bari sasalimpetan nyumput kana sabandahan kai. Akhirna sanaya bisa nyampeurkeun tempat di mana tadi Sumaji ngilesna. Kanyahoan ayeuna mah mematak awak Sumaji ngiles teu bisa katuturkeun teh ku sabab di palebadinya mah aya guha. Meureun Sumaji teh asup ka jero guha yeuh. Atuh pantes we mun aing teh bisa mireungeuh manehna teh. Ceuk hate sanaya. Tapi naon perluna Sumaji make asup ka jero guha sagala. Nah manehna teh ngarasaeun yen keur ditutur-tutur ku aing gitu. Ceuk hate sanaya deui. Sanaya boga maksud rek asup ka guha. Tapi samemehna perlu ngawaskeun heula salila-lila. Manehna kudu bisa ngayakinkeun yen ti jero teu aya anu kaluar atawa anu ngintip manehna. Ari geus yakin eueuh nu ngawaskeun mah sulusup weh sanaya teh asup ka guha. Guha teh mungguh poek merdong. Da tutong boroning di jero guha. Kapan sanajan di luar oge ari poek nama nataku. Ngan bubuhan sanaya memboga ilmu sorot kalong teh. Atuh sanajan reyem-reyem oge manehna tetep bisa ningali jajalaneun anu aya di jero guha. Sanaya muji tapi sakaligus oge ngarasa curiga ka Sumaji. Mujina Sumaji teh bisa asup ka jero guha bari taya gangguan. Curigana meureun matak teu ngalaman gangguan oge. Alatan Sumaji teh geus apal kacida ka ieu tempat teh. Mikir ka palebadinya, hate sanaya beuki ngarasa panasaran bae. Aing kudu bisa naleungtik ieu sia. Ceuk hate sanaya bari ati-ati mapai-mapai jajalaneun anu aya di jero guha. Jalan pincakeun teh karasa leueur. Sabab diwengku ku lukut anu baseuh. Tina langit karasa aya cikaracak. Nyak celakan kana sirah. Nyecep tiis siga nyaliara kana mun-munan. Saenggeus karasa leumpang teh ngaliwatan sababaraha tikungan. Sanaya ngaraneg. Nu matak itu teh sabab di hareup mah baranang ku cahaya. Siga-siga aya oncor rapang dipasang di saban juru guha. Sanaya ngelok nyumput dina sedong basa kadenge aya sora anu cacarita. Itu si Sumaji datang kumaha ji oi. Kadenge sora lalaki. Bener, cek panjang ka anjeun. Kira kapati, yen sanggeus kami ninggalkeun lemur. Lemur teh dihuru ku begal gini. Cek Sumaji bari rumenghap panjang. Bangun anu ngungung. Hahaha. Disalah geuning.
Untung atuh sia henteu gawat-gawat balik ka lemur. Sabab sia kudu jaho. Balad begal geni tengah haja ngahuru lemur. Supaya sia nemongan. Da gitu kahayangna. Marahna teh rek nyangkalak sia supaya daek wakca. Perkara pasukan urang. Cek hiji sora anu sanaya yakin. Ieu teh nu nalahna Ki Ragapati. Tapi Ki Raga, kami teh tetep kurang hati-hati. Urang hati-hati kumaha. Naya jalma luar anu nyahon panyembutan urang. Cek Ki Ragapati siga nu hariwang. Acan tapi kau gitu. Ngan anu eces. Kedatangan kami ka lemur teh geus kanyahoan ku mata-mata begal. Temal Sumaji bangun handeueul. Mata-mata begal geni. Saha euy? Puguh kami teh nyangka sacongo buuk oge. Di lemur teh kami boga tetangga. Ngaranna Ki Kedi. Malah tadi beurang sup ka lemur oge. Kami mah geus pasangrok jeung manehna. Oh, artina sia teh geus kanyahoan baliknya. Bener kitu Ki Ragapati, kitu pisan. Tapi di mana sia nyahoyen Ki Kedi mata-mata begal geni? Aya anu bebeja. Cenah Ki Kedi teh kapanggih patepung jeung balad begal geni. Bahaya. Bahaya. Ieu ukur netelakeun yen sia teh nya geus kanyahoan ku baladna begal geni. Lamun Rusia yen sia boga hubungan jeung pasukan Ki Sancang Kuning geus kanyahoan. Wayahna sia ulah nemongan deui di pilemuran. Kumaha sia sanggup? Ceuk Ki Ragapati. Sanggup Ki. Sanggup ninggalkeun kulawarga sia. Sanggup. Kapan sia teh boga keneh kolot? Amu kami mah geus tiwas dihulu ku baladna begal geni. Waktu minggu tukang. Temal Sumaji sorana darida nahan picerikeun. Bab heula jempe sakedeung nu kadenge sora Sumaji anu nahan picerikeun. Kapan sia teh boga anak babajikan. Nah sanggup ninggalkeun haliah dunya. Meureun sia teh tang teu moal bisa tepung deui jeung anak babajikan sia. Kumaha sanggup? Sanggup. Hambura kami Tarsi. Hambura. Ceuk Sumaji bari nging we ceurik mani kadenge kanyenyerian. Ai geuning sia teh kalah leweh. Ada gitu mah meureun hate sia teh masih keneh stabil. Omong Ki Ragapati ngageunggeureun. Henteu stabil. Ngan kami teh asa desa pisan ka pamajikan teh. Ki Ragapati, si Tarsi teh hemaneun pisan ka kami teh. Awewe anu sakitu hemana sakitu cintana ka salaki. Meureun bakal sediheun mun ditinggalkeun teh. Dah, supaya manehna henteu ngarasa nineng, henteu ngarasa amon. Kami teh ngahaja pura-pura ngewa ka manehna. Pura-pura ngewa. Kitu tah Ki Ragapati. Saban waktu si Tarsi ku kami digegeuleuh, dicarekan laklak dasar, dilorece jeung dicacambah. Eta teh maksudna mah supaya manehna balik ngewa ka kami. Lamun manehna geus ceuceub, lamun manehna geus teu sukaeun dipihukum, manehna tang teu bakal menta diserahkeun. Maksudna mah taya lian, supaya kami teu beura tinggalkeun. Amu oge ku kami teu dibere pangaruh malar ngewaeun kami nandu. Mun ku salaki jeung mun ku mitoha dipikangewa, dipiharep si Tarsi teh menta pisah. Tapi geuning henteu kitu Ki Raga, henteu menta diserahkeun. Tadi oge basa kami ngabeng beas teh, manehna mah gura-gero. Hampura Tarsi, hampura. Ceuk Sumaji kanyanyerian deui. Mogas, areun. Mogas, leweh sia. Ceuk Ki Ragapati kegebes. Sia teh berat keneh ka pamajikan geuning. Henteu kitu. Kami masih keneh lebih berat karena perjuangan ngalawan kumpeni.
Kunaon manawan ni gitu? Sabab kami cecep pisan ka kumpeni. Manehna teh jahat. Papa kami dipaehan. Sabab nuhna tanah na dipelakan kopi. Manehna oge geus maehan ulasan sobat-sobat kami anu nolak digawe paksa di kebonna. Perjuangan ngalawan penjajah deh lain didumasyarkeun kana kaceuceup, tapi kudu ku kasadaran kana harti kahormatan bangsa. Ceuk Ki Ragapati. Saeus nyeuksekan kitu, Ki Ragapati mimiti nyarita deui. Dengekeun jeung regepkeun dina ati sanubari sakumna anu haladir. Yen omat ieu teh lain perjuangan urusan pribadi, tapi urusan bangsa jeung lemah cai. Haram hukumna lamun sia kabeh maehan kumpeni dasarna alatan ngewa jeung ceuceup. Jadi lamun mah urang sadarea tega maehan sasama manusia, lain maehan manusiana, tapi maehan tindak tandukna anu teu dumasyar kana kamanusiaan. Kumaha ngarti? Ceuk Ki Ragapati. Tekung silila kadenge sora handaruan, kaluarna siga tina puluhan atau 200-an jalma. Kami sadar lillahi ta'ala yen ieu teh perjuangan anyerkeun kamanusiaan katut ajen bangsa. Ceuk eta sora meuni handaruan. Sanaya mah anu nyumput dina sedong bulu punukna mani carengkat, balas muriding. Samemehna teu nyangkaeun yen di jero guha teh loba jalma ratus-ratus jumlahna. Kumaha teu rek nyangka atuh sabab cikeneh mah teu kadenge anu dehem-dehem acan. Disangka ku sanaya mah anu keur ngobrol teh ukur Ki Ragapati we jeung Sumaji duaan. Sanaya henteu hayang nyaho kajadian naon saterusna sabab manehna mung kanyahoan. Da cacak kapargoyen manehna keur ngintip meureun bakal bahaya keur dirina. Kukumaha bae oge Sumaji mah teu wawuheun ka manehna. Jadi mun nyahoeun yen sanaya geus ngutur-nguturkeun nepikeun ka asup ka guha, meureun sararea bakal amakeun. Kitu sababna bari ati-ati pisan sanaya ninggalkeun eta tempat rek muru deui ka lemur. Cager, wara mitra hajakal ka bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.